medar deui ngahanca deui tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan kupidangan dongeng Sunda ti Dahlia anu dijomantarakeun 3 Lura 101,5 FM Radio Dahlia dina jejer carios si Konceleng Wilujeng ngadangukeun wargi Dahlia hambali sareng Mang Odek anu bade ka paguron Macan Bodas harita papenak sareng Nyai Wulung anu bade nonte ngayakinkeun pada melanana Barjaya gitu kamaritanya Pak Malih mah kamarite tos paadu hareupan sejak tarung ijen antawis Nyai Wulung sareng Mang Odek oge hambali urang lajengkeun serial Si Konceleng dina jejer carios putu Si Konceleng tanding titisan siluman karya Bagus Respati. Nyai Wulung geus teu bisa nahan deui amarahna langsung harita maju narajang ka Mang Odek dina gerak panarajang anu cepet jeung garang kapaksa Mang Odek harita kudu ngalayanan panarajang lawan luyuk jeung kamampuhan anu kacangking ku dirina anu boga ilmu saukur ilmu jeung kakuatan ti Hayang Widisakti teh tapi oro kaya kangaranan ukur ilmu jeung kakuatan keur ngalapi sediri ala kadarna dipake pikeun hareupan Nyai Wulung puguh beh henteu saimbang harita Mang Odek terus kadese teter ku panarajang lawan ningali kaayaan Mang Odek anu kadese saperti kitu gancang hambali nangtukeun sikepna hambali ngacorelat puncak ngabantu Mang Odek anu kadese corelat jeleng hambali geus ngarti Nyai Wulung kawilang indungna si garang larang anu ajen kasaktena teu bisa dianggap enteng anu mantap geus teu asa-asa deui dina ngagunakeun kamampuhan dirina kalawan harepan bisa ngungkulan anu jadi lawan ijen jajaten anu lumangsung memang teu saimbang puguh Mang Odek jeung hambali memang lain tandinganana antukna geus teu bisa diponah deui waktu Nyai Wulung ngabagikeun panarajangna silih susul Mang Odek jeung hambali pada rubuh ting barengkang maring lemah sesemuk jebrot jenggang Mang Odek jeung hambali pada rubuh ting salengir nahan kanyeri balukar panarajang Nyai Wulung anu keuna kana anggota badan maranehna duahan hambali jeung Mang Odek awakna karasa nyeri lir upama anu parat kana tulang Nyai Wulung pancuh dina tangtunganana terus kumbar rasa kasukana ningali dua lawana geus pada rubuh coba siang ngalawan ka aing entong boroning pangkat maneh dua andel sanajan jago anu geus boga ngaran sabab lila makalangan di dunia kajawaraan acan tangtu bisa ngimbangan ilmu jeung kasaktian aing nu matak maneh geus moal bisa nolak kana nasib anu tumiba hambali aduh pokona mah maneh entong make jeung maksakeun ka Hayang Wulung jangan leuwih adet jangan lalak janu sejen entong maksa anu teu suka aduh bawa we kuring atulah Nyai Wulung kumaha mawa maneh sodet najis abrik-abrikan deuleu beungeut siga kekeset teh sia area gaya teh hai hambali ku aing maneh moal make jeung diengkekeun deui deuleu ayeuna keneh ku aing maneh bakal dibawa hambali sabab maneh pisalakieun aing anu bakal maturan jeung ngeukepan aing di alas waringin tindakan Nyai Wulung geus teu bisa dihalangan deui waktu dina kacapetan gerakna terus ngalumpuhkeun hambali
Sanggeus ngalumpuhkeun hambali harita Nyai Wulung terus manggul hambali bangun anu hampang. Geus kitu mah terus indit ninggalkeun eta patempatan. Jelat, jeung kalayang. Las. Mang Odek ukur bisa ningalikeun inditna Nyai Wulung anu bari manggul hambali. Kitu nate ukur bisa ngarahuh jero hatena. Di barung sumengir rahan kanyeri, Mang Odek ngoneal hudang lalaunan bari ngomong sorangan. Cilaka yeuna. Anas capek-capek ngabebaskeun nulungan den hambali. Ari pek teh bat kalaka terus dibawa ka alas waringin geuningan ku Nyai Wulung. Kunaon nya ilmu jeung kakuatan teh yang wilih sakti teu bisa diandalkeun geuningan. Dipake ngalawan Nyai Wulung mah lah kalaka majus kieu. Cilaka ieu mah ye. Dunungan aing kalaka dibawa ka alas waringin. Duh kumaha atuh teh. Mang Odek saterusna jadi inget kana carita anu Wisrawa. Yen Mang Odek jeung hambali sina mulang ti heula ka paguron Macan Bodas. Malah Wisrawa oge geus bisa dipastikeun bakal ka paguron Macan Bodas ngan acan tangtu nyorang jalan anu sarua. Mang Odek cengkat nangtung rutret sugan aya anu datang, harepan mah Wisrawa aya datang. Woh, nyaan lapur ieu maya doh. Wisrawa oge eueuh datang ka dieu geuningan. Padahal mamun aya Wisrawa matang tuh ya bakal nyusul Nyai Wulung terus nulungan hambali. Mana komo cek omongan si Wulung mah cenah hambali teh dijadikeun salakina. Dasar indung si garang dah bet kalaka. Oh awewe ieu mah anu maksa mirusa geuningan. Gusti nu agung beti balik. Jeung embung deui ditukeran ku aing mah nya maksudnya aing anu dibawa entong hambali si Nyai Wulungna embungeun deui cenah mah aing teh siga kekeset nya kitu ya bebeungetan teh siga kekeset da perasaan mah siga bobat raweh aing teh. aduh ieu nyeri kieu ada dipake cerita dah. Aduh mun kaya kieu mah aing kudu buru-buru datang ya ka paguron Macan Bodas. Sugan be Wisrawa geus kasampak aya di ditu. Aduh mending ngeureuh we ayeuna mah Aduh. Bari jeung lengkah suku jumarig jeung sarta ngarasakeun ka nyeri dina anggota badana anu kabeunangan ku Panarajang Nyai Wulung, Mang Odek ninggalkeun eta patempatan. Saturkeun di paguron Jayalaga harita Barjaya anu hudang tina sarena kaget lain di kieu mah waktu dibejaan ku murid-muridna anu ngajaga. Yen hambali aya anu nulungan nyata Wisrawa jeung Mang Odek anu nyamar jadi akirangga Wulung. Malah Ki Bango Sangar makalah ka indit sanggeus panggih jeung Wisrawa duka teuing kunaon bisa saperti kitu. Barjaya neuteub seukeut ka murid-muridna bari jeung ambek Barjaya terus nyarita. Edan. Yang maraneh deui kabeh balagu. Kunaon anu bebeja ngahudangkeun aing atuh. Sakuduna maraneh ngarti ningali Ki Bango jeung si Wisrawa kalaka ngobrol. Nganu harti maranehna duaan teh geus kerja sama kehet. Bodona aya anu bebeja. Sanajan aing sare oge. Eueuh salah lamun dihudangkeun sia goblok. Salah saurang murid Barjaya tungku bari terus cumarita deui. Apaan Kang Barjaya tetos amanat. Umat ulah diganggu. Rek aya naon bae sanajan aya lini gede tong diganggu. Sabab upami aya naon-naon mah bebeja be ka Ki Bango Sangar. Jalaran Kang Barjaya tos bercantenkeun ka anjeunna segala rupana. Itu apanan amanat Kang Barjaya teh anu batak aya nu wantun ngaganggu katamih deui ku ningali Ki Bango Sangar jeung Wisrawa kalah ka ngobrol abi limaan jadi bangun anu kasima ningali eta kaayaan kitu teh Kang. Nu batak
maraneh kabeh belenggu. Hawa anu sahijieun celepeng kabehanana. Utek maraneh kabeh deket bucur sia. Hawa anu bisa dipercaya deuleu. Eta deui si Wisrawa. Nya anyo gado ka aing. Calutak ka mangkluk teh. Jelema seperti si Wisrawa mah kudu buru-buru bisa dipirasakeun ku aing. Kurang ajar pisan. Barjaya bari hate anu hanjelu sarta gugudug amarahna ka jalma anu ngaran Wisrawa jeung Mang Odek anu geus nulungan Hambali. Tapi najan karep hate mah hayang indit neneangan Wisrawa jeung Mang Odek, tapi Barjaya oge sadar memang teu gampang ngungkulan ilmu Wisrawa. Komo ayeuna pastina oge Wisrawa geus dibejaan ku si Omot Awel alias si Konceleng ngeunaan ilmu Puragalayang. Ningali Barjaya anu jadi guruna kalah ka ngahuleng salah saurang muridna harita nyarita deui. Jadi kumaha teh tindakan urang nu satrasna Kang? Sedengkeun padan Hambali teh sasatna kudu dipasrahkeun ka Nyai Wulung teh. Atuh gagal deui mah kumaha ge pasti Nyai Wulung bakal ngambak beureunan ka Kang Barjaya. Ari abdi mah kan kumaha parentah ti Kang Barjaya we ayeuna mah. Dalah. Diparentahkeun ku aing oge eueuh anu bacus geuningan sia teh. Dititah ngajagaan Hambali oge teu bakal lain, teu bagug sia jurig. Buktina ayeuna si Hambali bet kalaka bisa kabur lolos tina tahanan. Dibabaskeun ku si Wisrawa. Lumatak aing acan bisa mikir anu bener ieu. Marane geus mantok ka lah. Tong loba tatanya deui sia pusing aing ngadengikeun hangge. Ngarti? Geus masuk. Barjaya tetela kalah kajadi Malik ambek kalima urang muridna anu geus gagal ngalaksanakeun pancen tugasna. Buktina Hambali dibebaskeun ku Wisrawa. Kanyataan anu bener-bener matak hanjelu lain di kieu napikeun dirina Barjaya mah. Urang tinggalkeun heula kayan Barjaya anu keur murang maring lantaran rarancangna geus gagal. Caturkeun harita di paguron macan bodas wanci kasubuhnakeun. Sutinah jeung Rahmi jadi kahudang tina sarena lantaran Wisrawa aya datang. Sangeusna aya di jero imah anu leuwih teh heula ditanyakeun ku Wisrawa teh taya deui kajaba kaayaan ti Mang Odek jeung Hambali. Wisrawa ngabagikeun paneteupna ka Rahmi jeung Sutinah bari terus tumanya. Kumaha ieu Hambali sareng Mang Odek? Masih keneh ngagoler panginten, capek meureunanya. Nya syukur be ari pada salamet mah. Sutinah jeung Rahmi silih reret, paromana kerung. Bingung sabab Mang Odek jeung Hambali tacan aya mulang, bari jeung kerung Sutinah terus ngajawab. Sakedap. Punten ya mah Kang. Ya terus terang abdi sareng Rahmi ayeuna kagugahkeun sotena ku kasumpingan Kang Wisrawa. Anu jelas mah Mang Odek sareng Kang Hambali mata can aya ka dieu teh Kang. Wisrawa kaget bari terus carita deui. Piraku make teu aya ka dieu sagarupa. Ku Kang Mang Odek jeung Hambali geus dijurungkeun sina ti heula mulang. Akang terus nyusul sabab kudu nyinghareupan heula Ki Bango Sangar. Apan kieu ye kajadianana waktu ngabebaskeun Hambali teh. Ku Wisrawa saterusna harita dijelaskeun ngeunaan pangalaman anu karanapanana waktu tepung jeung Mang Odek terus nulungan Hambali. Rahmi jeung Sutinah pada ngabandungan kalawan Daria kana guaran caritaan Wisrawa. Sanggeusna ngarasa cukup ngajelaskeun, Wisrawa terus mungkas kateranganana. Tah itu kitu ari jujutan pangna akang langsung tumanya ngeunaan kayang Mang Odek jeung Hambali teh kitu. Anu matak rada teu kaharti lamun ayeuna Mang Odek jeung Hambali masih keneh tacan mulang ka dieu teh, itu acan ngarti teh. Rahmi mairan caritaan dina paroman pinuh kaselempangan. Sok inggis aya naon-naon anu tumih baka Mang Odek jeung Hambali. Ku emutan sanaos wanci peuting ngabujeng ka dieu.
bet asa piraku upami Mang Odek sareng Kang Hambali dugikeun ka linglung Kang. Nah, aya pamanganaon atunya abdi mah bat jadi salempang ieu teh. Hinggis aya naon-naon Kang. Kumaha atunya? Aya naon atunya Kang? Nya duka teuing. Ya mudah-mudahan malah ulah aya halangan naon-naon anu karanapan ku Mang Odek jeung Hambali. Ngan sakumaha bieu cek Rahmi bet asa piraku lamun nepikeun ka teu apal jalan mah. Pamohalan ari nepikeun ka linglung mah bet asana teh kitu pamohalan. Sutina ngabagikeun paneutupna ka Wisrawa jeung Rahmi bari terus nyarita. Ya, ari sanggem abdi malangkung sae urang antosan be atuh kasumpinganana Mang Odek sareng Kang Hambali. Janten tadi wengi mah Kang Wisrawan teu kantos tepang sareng Kang Barjaya Kang. Tah ngeunaan masalah eta mah ku akang acan kungsi dibadamikeun. Sabab Barjaya memang keur sare tibra. Malah keur akang mah kasempatan anu hade keur nulungan ngabebaskeun Hambali. Anu matak wayahna heula ngeunaan masalah Sutinah mah. Sutinah kudu sabar. Anu jelas ku akang bakal diuruskeun. Ya, ari abdi mah ngiringan be kumaha saena. Nu matak abdi ngiring ka dieu oge kutos bercantenkeun ka salira Kang Wisrawa. Jadi ngeunaan masalah Sutinah memang moal gampang kitu bae diuruskeunana. Anu batak Sutinah kudu sabar jeung kudu neangan waktu anu hade pikeun ngabereskeunana kitu tah. Nepikeun ka wanci isuk-isuk Sutinah jeung Rahmi geus teu salare deui ngobrol bari ngadaguan kadatangan Mang Odek jeung Hambali. Waktu Mang Odek aya datang puguh be tiluanana jadi pada kaget sabab Mang Odek ukur balik sorangan malah dina kaayaan leumpang jumarijeg. Sanggeus nasup ka jero imah memeh aya nu nanya Mang Odek bari jeung sumengir geus langsung nyaritakeun pangalamanana ditujukeun ka Wisrawa. Aduh iya cilaka. Aduh cilaka Den. Alah cilaka 12 ieu mah. Sial bener-bener di luar dugaan. Kajadian nu karanapan ku urang sareng Den Hambali nya kumang maksud teh. Aduh, ya teu sangka bakal dipanggihkeun jeung Nyai Wulung indungna si Karanglarang. Anu memang haja lunta ti alas waringin sabab aya ngabuktikeun lakon gawe Barjaya. Mang jeung Den Hambali patelak ijen jajaten, tapi nya kitu. Ajan wawasana Nyai Wulung teu bisa diungkulan ya anu akhirna mah Den Hambali dilumpuhkeun terus dipanggul ku Nyai Wulung dicanda ka alas waringin Den. Tah kieu geura carita salengkapna mah Den. Ku Mang Odek dijelaskeun ngeunaan kajadian anu karanapan sarta tumiba ka dirina jeung ka Hambali. Menang sajongjongan mah Wisrawa kitu deui Rahmi oge Sutinah. Taya anu cumarita lantaran ngarasa kaget jeung hanjelu ku ayana ieu kajadian anu karanapan ku Mang Odek jeung Hambali. Wisrawa narik napas panjang neuteuk antep ka Mang Odek bari terus kedalisan. Aduh, bener-bener di luar dugaan ya kajadian teh Mang. Jelas keur abdi oge jadi bingung ari geus kieu mah ya. Kudu ngalakukeun tindakan anu kumaha ieu teh. Lamun datang ngajora galas waringin bet pamohalan deui asana teh. Pang-pang nama abdi jelas moal mampu ngungkulan kasaktian si Karanglarang. Ieu anu jadi bahan tinimbangan abdi mamang. Duh nu matak kitu Den. Omong kani ngapanan tos jelas caritaanana Nyai Wulung oge. Den Hambali teh saatna rek dijieun salakina dina harti dijadikeun keur pamuas nafsuna wungkul. Duh eta anu berat keur emang mah Den. Jadi kudu kumaha atuh sikap tindakan urang ge teh nya. Rahmi neuteuk antep ka Mang Odek jeung Wisrawa bari terus nyarita. Ari saena mah ulah waka gurung gusuh dina ngalakukeun tindakan sangem abdi mamang. Oge Kang Wisrawa
margi kangaranan ngahaja ngajorag langsung ke alas waringin mah jelas kaetang abot sasatna datang ka kandang macan lumawi dina leresan ieu mah urang ngemutan we naon ngemutanana kedah tenang sareng pinuh hitungan. Mang Odek ngahulang ngaraga meneng halisna meh tepung telila Mang Odek terus cumarita deui ayeuna kieu ya tapi punten heula ya ka Den Wisrawa Mang teh sanes bade ngatur ieu mah namung ieu mah sakadar usul atanapi bong-bolongan ti Mang tumali kaayaan urang ayeuna anu nuju bingung kumaha upami kieu ya urang ayeuna ya nyuhunkeun wewengan we atuh ka Hayang Widisakti margi ari sepuh mag sakedik ageungna seueur luang sareng pangalamanana komo ieu sasatna sepuh anu luhung ku ilmu cobi kumaha tau upami kitu Den sapuk kinten-kintenna ngadenge usul ti Mang Odek seperti kitu harita katingali Wisrawa ungut-ungutan kawilang asup akal sarta bisa ditarima oge usul na Mang Odek dina waktu harita. Wisrawa netep antep ka Mang Odek bari terus nyarita deui. Ku pangemut abdi usul Mang Odek jasa oge ya dilaksanakeun pikeun nyuhunkeun wewengan ka Hayang Widisakti. Sugan be atuh aya wewengan dina mangsana nangtukeun sikep jeung tindakan supaya hambali tiasa salamet deui Mang. Nu mawi kitu emutan Mang oge Den. Hayang Widisakti mah sasatna sepuh anu kasipu ku ilmu bet asa piraku upami henteu masihan pitulung ka urang kumaha upami ngabujeng ayeuna be atuh Den ka ditu ke heula Mang. Abdi masih kena mikiran teh ieu ye urusan Sutina Mang sakudu nama dibereskeun heula sabab kalah kumaha oge jelas Barjaya kudu tanggung jawab bongan geus neuneun bini dina kandunganna Sutina jadi Barjaya memang kudu bisa narima kana kanyataan anu karanapan ku Sutina dina waktu ayeuna. Mohon ari Mang mah ngiringan we kumaha saena margi laresan dieu mah mohon Den Wisrawa kedah ngajejeran nah pangintennya janten kumaha ya teh maksa Den Wisrawa teh ya urang we tiluan nepungan heula ka Barjaya Mang. Abdi kedah tepang sareng Barjaya ngobrolkeun ngeunaan kayaan Sutina jadi wayahna we Sutina kudu milu jeung akang ayeuna urang tepungan Barjaya. Sutina ungeuk bari terus nyarita yang ngiringan we abdi mekang kumaha saena margi abdi nedapi tulung teh kasadeui atuh pamisanes ka salira Kang Wisrawa puguh memang bade sareng saha deui pakumaha-kumaha upami sanes sareng Kang Wisrawa mah. Mang Odek ngabagikeun paneuteupna ka sakur anu aya di dinya bari terus kedal deui lisan lamun kitu mah atuh kantun urang we ngareueuh aya namanya nepangan ka tempatna Barjaya janten nyi Sutina oge bade ngiring ayeuna teh teh mun angkat sasarengan kitu ya mun leres Mang jadi urang bereskeun heula we ieu masalah Sutinah mah margi abdi tos janji bakal ngabantos sakuat tanaga ka Sutina nu aya patalina sareng pribadina Barjaya. Rahmi wayahna ditinggalkeun heula ieu mangga Kang Wisrawa wilujeng angkat abdi ngiring ngadedel kupang doa mudah-mudahan naon rupi karep sareng pamaksudan akang tiasa laksana tinekanan bepiraku da urang mah di pihak anu leres Kang. Ya memang gitu keyakinan akang oge anu matak teu ngarasakeun atawa sieun jeung hareupan naon bae oge sebab akang boga keyakinan lampah anu disorang teh memang lampah anu teu ingkar tina kabeneran. Ya hayu atuh mangga ieu mah Sutina urang ngeureuyeuh atuh. Tutas aya kasapukan kitu mah harita Wisrawa jeung Mang Odek katut Sutina. Harita arinit maksud rek nepungan heula Barjaya sabab hayang Balumbang Timur sarta minta tanggung jawab Barjaya. Sabab lamun nepikeun ka henteu diuruskeun teh geus bisa dipastikeun Sutinah bakal gering pikir. Eueuh
wargi Dahlia geningan parantos teu nyekapan waktosna kedah dituna dewa ieu serial si konsleng. Insyaallah enjing orang lajengkeun deui kumaha lalampahan Wisrawa Mang Odek sareng Sutina anu bade ka Paguron Jaya Laga ke tempatna Barjaya pikeun Palungbang Timur. Orang luar sekedik-sekedik anjing. Atas sim kuring anu mancan tugas Punten Mary dina dinten ieu mah kedah amit mundur amit mungkur kasadayana wilujeng kantun permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang radio Pantang Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia Prungah gogo-gogo goyang. Wargi Dahlia cag heula urang cageun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Konceleng tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia Wilujeng kantun permios.